Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamu Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wasurutuhuma sareng ari pirang-pirang syaratna itu khutbatain. Ail khutbataini tegesna khutbah dua eta sab'atu asya'a 7 pirang-pirang perkara. Ahaduha ari anu kahijina eta Ahaduha ari anu kahijina tina itu sab'atun eta at-toharotu suci anil hadasaini tina hadas dua. Ayil asgori tegesna hadas leutik wal akbari sareng hadas gede. Wa anin najasati sareng suci tina najis alati anu layu upa anu teu dihampura naon anha itu lati fil badani dina awakna. Wal makani sareng dina tempat na wal mahmuli sareng anu dibawa na min saobin nyatana baju wa goerihi sareng salianti itu saob wasaniha sareng ari anu kaduana tina itu sab'ah eta satrul aurati nutupan orat binaan karena ngadegkeun ala annaha kana sanyana itu khutbah eta badalun jadi gaganti anir rakaataini tina 2 rakaat. Wasali suha sareng ari anu katiluna tina itu sab'atun eta al-qiyamu nangtung ae fihi ma tegesna dina itu khutbatain ma'al kudroti sarta kawasa alaihi kana itu qiyam lil itba'i karena turut kana pada melanana Kangjeng Nabi. Fa'in ajaza mangkalamun apes itu khotib minhu anhu tina itu qiyam khotoba mangka khutbah itu khotib koidan halna diuk wapasola sareng misah itu khotib bainahuma antara itu khutbatain bisaktatin kurepeh apa damaedah kendalika kana itu kaul pain ajaza saha ar-Romli Imam ar-Romli warobi sareng ari anu kaopatna tina itu sab'atun eta al julusu cali bainahuma antara itu khutbatain lil itba'i karena turut kana pada melanana Kangjeng Nabi fidalika dina itu julus watu maknina tu sareng ari tumanina fihi dina itu julus eta wajibatun anu wajib. Falau taroka mangkalamun ninggalkeun itu khotib hakana itu tumaninah lazima mangka misti huka itu khotib naon al-audu balik deui ilaihi kana itu julus mutmainan halna anu tumaninah nabah ngelingan ala dalika kana itu kaul lazimahul audu saha Ahmaduz Zahid Syekh Ahmad Zahid wa Romli sareng Imam Romli wa khomisuha sareng ari anu kalimana tina itu sab'atun eta alwilau tuluy-tuluy bainahuma antara itu khutbatain ail khutbataini tegesna antara khutbah dua di alayatulaku secara telila naon paslun pamisah urpan cek urup wadobi tutulihi sareng ari palenggeranana lila na itu paslu eta bi qadri rakaataini tetep kalawan ukuran 2 rakaat bi akhoppa kalawan leuwih enteng mumakkinin anu ngongangkeun itu akhop kana itu rakaatain. Pa inna koso mangkalamun kurang itu paslu andalika tina itu bi qadri rakaatain lam yaduru mangka henteu madarat itu naksu wasadisuha sareng ari anu kagenepna tina itu sab'ah eta alwilau tuluy-tuluy bainahuma antara itu khutbatain wa baina sholati sareng antara salat wahwa sareng ari itu wila eta kama tetep sapertikeun perkara takodama anu geus kaliwat itu ma wasabi sareng ari anu katujuhna tina itu sab'atun eta ayakuna kedah kabuktosan itu khutbatani ayil khutbatani tegesna khutbah dua eta bil arabiyati tetep kalawan bahasa Arab tanbihun
Qala ngadawu saha Ahmadu Jahid Syekh Ahmad Jahid wa Muhammadur Romli sareng Syekh Muhammad Ar-Romli wahtulipa kana lapad wahtulipa sareng diihtilafkeun naon pi ijabil umuri dina ngawajibkeunana pirang-pirang perkara bil khutbati dina khutbah minha eta tetep tina itu umur kaunul arkani ari ayana pirang-pirang rukun al mustaroti anu disyaratkeun naon isma'uha mere ngupingna itu khutbah bil arabiyati tetep kalawan ku bahasa Arab wal murodu sareng ari anu dimaksud bidalika ku itu arabiyah eta gueru ruknil kiroati salianti rukun nyatana maca ayat amma hiya anapon ari itu kiroah falata kunu mangka eta teka buktosan itu kiroah illa bil arabiyati angin ku bahasa Arab qot'an kalawan pasti falau lam yakun mangka lamun teka buktosan pihim eta tetep di itu ahli Jumat sahaman jalma yuhsinu anu bisaeun ieu man al arabiyata kana bahasa Arab bahwa mangka ari itu man eta kal ajiji tetep sapertikeun jalma anu apes ani takbiri tina maca takbir fa in madot mangka lamun ngaliwat naon muddatun mangsa li imkanit ta'allumi pikeun imkana ngaji walam yata'allamu sareng henteu ngaji itu ahli Jumat asao mangka doraka itu ahli Jumat kulluhum tegesna sakabehna itu ahli Jumat wala Jumata sareng teu aya wajib Jumat eta maujud lahum ka itu ahli Jumat walau sama'u sareng lamun ngupingkeun itu ahli Jumat al khutbata kana khutbah walam yafhamu sareng teu ngarti itu ahli Jumat maknaha kana maknana itu khutbah sohat mangka sah itu khutbah wa minha sareng eta tetep tina itu umur niatul khutbati ari niat khutbah wa niatu pardiyatiha sareng niat kaparduanana itu khutbah alama netepan kana perkara kola anu ngadauhu kana itu masaha al qadi Husain wal asohu sareng ari kawal anu leuwih soheh eta hilapuhu nyulaya anana itu emak wa minha sareng eta tetep tina itu umur atartibu ari nartibkeun bainal arkani antara pirang-pirang rukun as-salasati anu tilu itu arkan bi ayakunaku secara kabuktosan naon al mabdu'u anu dimimitian naon bihi itu al eta alhamdulillahi lapad alhamdulillah summa sholatu tuluy maca sholawat summal wasiyatu tuluy wasiat wal asohu sareng ari kawal anu leuwih soheh eta ada mudalika henteuna itu tartib bainal arkan wala yajibu sareng henteu wajib naon atartibu tartib bainal kiroati antara maca ayat wa du'ai sareng doa wala bainahuma sareng henteu wajib antara itu kiroat sareng doa wa baina ghairihima sareng antara salianti itu kiroat sareng doa intaha paragat itu kaul faslun wallahu a'lam bishawab.